Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangun deui sareng sim kuring mangnana. Dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh nyanak hiji cariyos Tatapong Demit bagian anu ke-14 dinten ayeuna teh nya. Anca garapan anu katuna waktos dinten kamari terdugikeun ka Mang Awi nuju tarung sareng batur-batur nu si Badrun nya dipengkereun bumina Bah Soma. Terus dugikeun ka dinya pami telepat. Bara Sunda anu salawasna mika cinta sareng mika resep pidangan dongeng Sunda ieu mangaturkeun nuhun sakali deui anu parantos subscribe, like, komen, sinareng ngaktifkeun lonceng notifikasina di channel Mang ieu. Panuhunkeun sakali deui atuh ka subscriber anu enggalna oge manganuhunkeun pon kitu deui ka anu parantos lamina anuhunkeun pisan. Anu teu acana teu mangga nya kantun subscribe wae anu beureumna panginten. Supados namihan baraya di antawis urang sadayana. Kintun-kintun nama kanggo bara Sunda wae nu sami-sami mika cinta mika resep pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Anu salawasna manco sareng satia dangukeun dongeng pidangan ti Mang hatur nuhun ka sadayana nya. Nu tebihna pon kitu deui anu caketna. Sumangga baraya anca garapan dongeng Sunda dina cariyos Tatapong Demit bagian anu ke-14 ku Mang Sajadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Kurang ajar teteh lah yang mau dari jalma teh. Dak, beneran euy. Ceuk si Badrun mere parentah ka batur-baturna. Atuh cileng batur-baturna si Badrun laluncatan ka hareup. Bari ngarayunkeun bedogna rek dipake narigas kana awakna Mang Awi jeung si Ubed. Tapi Mang Awi oge jeung si Ubed teu caricingeun. Bedog lawan anu sing kolepat teh ditarakisan ke bedog maranehna. Sora bedog tong terang disarada deui diaradu jeung anu jadi lawana. Si Badrun jeung batur-baturna tuluy narajang kana duaan. Mere pisan nolongkrang ka Mang Awi jeung si Ubed dikeun bisa kabur ti eta tempat. Kabeh tempat geus ditingkar ku si Badrun jeung pada baturna. Malah Bahdinta oge aki keling jeung Martani geus aya di dinya bari narenyokeun kanu keur ngahurup ka Mang Awi jeung si Ubed. Anu duaan nyatana Mang Awi jeung si Ubed lumayan maranehna geus ngarasa ripuh nyangeurepan musuh anu sakitu lobana. Cileng Mang Awi kate nyoker luncat ka luhur ningkahan bedog lawan anu rek nyabat kana bincurang suku kencana. Kituna teh Mang Awi bari nyabatkeun bedogna kana sirah nu jadi lawan. Leplos bedog Mang Awi nyamos ngakan angin. Teu lila celek kadua suku Mang Awi geus nincak deui kana taneuh. Arek ge kadua sukuna nincak kana lemah. Bedog musuh geus datang deui meuni nyuruguk lempeng rek niru kana jajantungna Mang Awi. Hatena we Mang Awi kaburu rikat nakis bedogna nu jadi lawan. Jalan ngababukeun bedogna anu keur dicepeng ku leungeun katuhuna kana bedog lawan. Ieu belentrang Mang Awi ditakis dibuang ka kenca. Geus kitu bedog manehna disabetkeun kana beungeut katuhuna musuh anu keur ngarengkog sanggeus bedogna ditakis ku Mang Awi. Manehna teu kaburu ngagiwar. Atuh sret bedog Mang Awi nurih pisan kana beungeutna eta jalma. Wah, musuhna ngagoak bari mundur sabaraha lengkah ka tukang. Tina beungeutna ngalai getih. Cileng batur-baturna anu sejen geus datang deui narajang ka Mang Awi ku bedogna anu sing kolepat nyamran kana awakna Mang Awi. Cileng Mang Awi ngajaul ka tukang bari nakisan bedog anu jadi lawan. Sora bedog menitong terang di sarada balas diaradu
mata kelinu ngadengena. Mang Alwi manehna tuluy unur-unuran ka tukang bari nakisan bedog anu datang ti hareup ti kenca jeung katuhun manehna. Esang mimiti ngoprot masihan sawak-awak. Napas narenghap ranyug sabab ngalawanan musuh anu lumayan loba. Tapi sanajan nyage kitu, Mang Alwi tetep rancingeus nyingkahan jeung nakisan panarajang tinu jadi lawana. Ceuk pikirna Mang Alwi, lamun manehna palangah tangtu cenah bakal kakeunaan ku bedogna anu jadi musuhna. Barang keur narapisan bedog tinu jadi lawan, katengah pakalangan jol aya sabaraha urang jalma anu loncatan. Sing keur jeleng bari jeung milu napisan bedog musuh anu narajang ka Mang Alwi. Sing horeng anu laloncatan ka tengah pakalangan teh Pak RT jeung pada baturna anu kaparengan harita keur ngaloris lemur pas pisan pareng ka bumina Mbah Soma. Barang maranehna nenyo Mang Alwi jeung si Ubed keur dihurup ku lolobaan nya antukna Pak RT jeung pada baturna milu marantuan kanuduan. Tungtungna ter warga Cikancung anu dipimpin ku Pak RT jeung tua kampung teh Tarung Campuh rayonan anak buahna Bah Dinta silih sabat jeung silih takis ku bedog kayaan disatukangeun bumina Mbah Soma. Anu harita bumina Mbah Soma teh geus kariruhap sabab dibelum ku si Bopeng jeung pada baturna. Jadi tambah rame harita mah didinya kuno tararung sing corowok jeung sing garoak tina sora jalma anu kabeunangan ku bedog nu jadi musuhna. Bah Dinta jeung Aki Keling nanyo kayaan sarupa kitu maranehna duaan teh cicingeun tuluy laluncat ka tengah pakalangan milu mantuan ka anak buahna. Aki Keling sanajan nya oge manehna teh geus kolot tapi gerakan anak kacida lincahna. Awakna bangun anu hampang kakalayangan nyamran kana careham kencana musuh kudampal leungeun katuhu manehna. Musuh anu kakeunaan mah kudampal leungeun katuhna Aki Keling meni sing garoak jeung sing jarungkel. Bah Dinta oge sarua gerakan manehna kacida tapisna dina ngakulak-kilkeun awakna jeung nyerang kana teh musuh-musuhna teh. Sabab keur ngorana mah manehna oge purah gelut Bah Dinta teh. Tukang pobok, tukang tarok. Jadi geus teu aneh deui ari keur manehna mah nying hareupan kaayaan sarupa kitu teh. Anak buahna Aki Keling jeung centeng-centengna Bah Dinta nenyo nu jadi kegedugna tarurun teh. Keur maranehna mah beki sumanget ngagempur ka warga lemur Cikancung. Malah geus teh saeutik ti urang warga lemur Cikancung anu kabeunangan ku anak buahna Bah Dinta. Sing galoler bari jeung sing araduh anu kasabat jeung katiruk ku bedogna lawan. Teu kurang deui aya oge anu geus binasa ku leungeun maranehna. Pak RT jeung tua kampung nanyo kayaan sarupa kitu. Maranehna duaan ngarasa teu tega nanyo nu jadi wargana bari nasa ku leungeun musuhna. Tungtungna Pak RT mere parentah ka urang lemur sangkan mundur ti dinya. Celeng batur-baturna Pak RT kabeh malunur ka tukang jeung sing haregak napasna. Kumaha mun geus kieu Pak RT nah beut malunur ayeuna we deui cek si Ubed. Ya lah jeung Ubed lain naon sababna ti urang loba anu calaka jeung anu binasa ieu teh ku musuh. Keun we heula kajaba lamun musuh narajang deui nya teu naon. Ari kitu mah teu bisa majar kumaha urang ayonan weh nepi ka tuntasna. Teh mah Pak RT bari mencrong ka musuh anu keur aya tepati jauh ti hareupeun maranehna. Kocapkeun ayeuna Bah Dinta baraya jeung Aki Keling
barang nenyo musuh-musuh na malunur ka tukang. Bah dinta marentahkeun deui sangkan ngagempur ka urang lembur Cikancung. Dak, ayo, kepuri euy, ulah dibere ampun, cik Bah Dinta. Periuk anak buahna Bah Dinta. Singga rajang deui ka hareupna rajang ka urang lembur Cikancung. Bari ngahramatkeun bedogna kituna teh. Bedog sing kolepat sing hariang rek nigas kana sirah jeung awakna nu jadi lawan. Pak RT nenyo kitu mah daek teu daek manehna. Ngayakeun di perlawanan jeung urang lemur pikeun ngayonan anu jadi musuhna. Bedogna dipake narakisan deui bedog musuh anu datang ka manehna. Mang Alwi nenyo musuhna geus narajang deui. Manehna loncat pangheulana ka hareup. Dari jeung mapag bedog nu jadi lawan. Terang. Bedog lawan ditarakisan. Dituturkeun ku si Ubed anu ngayunkeun bedogna ka hareup. Dipake nakis jeung nyabet beheung anu jadi lawan. Dua kekuatan diadu deui mun dicampuh. Di pihakna Pak RT pon kitu deui di pihakna Bah Dinta. Sarua duanana oge geus loba anu taratu. An ku sababari Bah Dinta mah jeung centeng-centengna. Pon kitu deui aki keling jeung anak buahna. Urah keur leuwut jeung diajar kana maen po. Jadi boga leuwihna keur maranehna mah. Maranehna unggul dina ngayonan anu jadi musuh-musuhna. Harita Pak RT jeung anu sejana katanya nyong saripuh jeung hareupan Bah Dinta jeung pada baturna. Malah mah Pak RT geus kabeunangan leungeun kencana bedog lawan. Tina leungeunna tuluy ngalay getih. Tetenyoanna mimiti ranyai kararoneng. Pak RT awakna harita nyampoyong kabeh kenca. Sabab geus ngarasa leuleus meureunana. Teuing ti mana datangna bedog musuh jol nigas kana tak-tak katuhuna Pak RT. Ieu kecrok. Goak. Pak RT ngagoak. Teu lila ru awakna namru dina taneuh. Bari jeung uyang getih. Tina tak-takna ngapurial getih tapak kakadek ku bedog. Mang Alwi anu nenyo Pak RT dina kaayaan kitu. Cileng manehna loncat nyampeurkeun ka Pak RT. Canggeus deukeut tuluy nyangkeh kana pundukna. Pak RT, teu kudu naon Pak? Ceuk Mang Alwi bari mencrong kana beungeutna Pak RT. Anu geus mimiti pias. Mang Alwi, ampura kuring Mang. Mun bisa mah lumpat ti ieu tempat. Salametkeun batur-batur urang anu masih keneh harirup. Tembah Pak RT. Geus kitu. Les Pak RT maot harita keneh. Raga paturai jeung nyawa dipunut ku nu rahayu dipenta ku nu kawasa. Penting harita jadi poe panungtungan pikeun Pak RT hirupna di alam dunya. Mulih ka jati mulang ka asal. Mulih ka Gustina mulang kanu kagungan kersana. Kulahe beheung Pak RT ngulahe ka katuhu. Mang Alwi tuluy dikolerkeun dina luhureun taneuh. Bari jeung pok manehna nyarita. Ampura kuring Pak RT. Anjeun sieun ditarima amal hadena kudu maha kawasa. Ceuk Mang Alwi bari ngusap beungeutna Pak RT. Geus kitu jung manehna nangtung. Tuluy mencrong kanu keur masih keneh tararung. Ras manehna inget kana omonganna Pak RT. Sangka nyalametkeun batur-batur salamurna kanu masih keneh harirup. Teu lila deui mikir. Cileng Mang Alwi loncat ka tengah pakalangan. Bari ngapubat babitkeun bedogna. Gerakanna Mang Alwi sika banteng edan we nu keur ngamuk. Puriak kabeh musuhna nyingrai. Mang Alwi tuluy nyarita ka si Ubed anu teu pati jauh ti manehna. Ben, bawa lompat batur-batur urang anu masih keneh salamet ka hajar leuweung. Engke memang nyusul ka ditu.
Cek Mang Alwi mere parentah ka si Ubed. Si Ubed manehna surti barang Mang Alwi nyarita kitu teh. Sabab kumanehna lagi geus kapikir lamun musuhna tuluy diayonan ku maranehna mah tangtuna oge moal kuat cenah. Si Ubed mere kode ka batur-baturna sangkan lompat ninggalkeun tapakalangan. Teu loba deui mikir. Celeng, celeng. Si Ubed jeung bada baturna loncat ngaracilengan jalan anu aya di sahanapeun eta tempat sing korobas kacarupakan rungkun jeung tangkalan anu laleutik buru ka jalan satapak anu berasna ka jero leuweung. Sanggeus area di jalan satapak bareng bau si Ubed jeung bada baturna lalumpatan buru ka jero leuweung. Lompatna teh sirikna naratog-natogkeun maneh. Tunggul dirareukeun catang dirumpak teh lain mebohongan. Ari Mang Alwi barang nenyo batur-baturna geus areueuh ti dinya. Gaceleng Mang Alwi loncat kalebak teu lumpat nuturkeun batur-baturna anu geus lumpat leuwih ti heula. Bah Dinta anu harita keur nangtung bari ngamedegah. Nenyo musuh-musuhna kalalabur untuk manehna meuni kekerot. Bah Dinta marentahkeun ka anak buahna sangkan hudag nu jadi musuh-musuhna. Atuh teu kudu diparentah 2 kali. Jeleng jeleng Martani jeung si Badrun pon kitu deui pada baladna laluncatan kalebak tuluy ngudag nu jadi musuhna. Ngudag asup ka jero leuweung. Eta leuweung teh sirikna diaksruk kabeh ku maranehna. Tapi oleh ku Martani jeung anu sejena musuhna teh teu kapanggih malah mah teh tapak-tapakna acan. Reg Martani jeung nu sejena ngaraneg. Cadah teh ka mana lompatna nya euy? Ceuk Martani. Tadi ge dewek ngudag teh tepi ka dieu Martani. Tapi tapakna acan euy. Leuweung siuman siga namanya mah. Aneh dewek ge ka mana leosna? Tempas si Badrun. Badrun teu kaharti ku dewek ge. Ayo urang balik dewena mah ka lembur Cikancung, urang nyamperkeun ka kolot dewek jeung Aki Keling. Ceuk Martani bari tuluy leumpang muru ka lembur Cikancung. Dituturkeun ku nu sejena. Teu kacatur lilana di jalan. Martani jeung pada baladna geus narepi deui ka hareupeun Bah Dinta jeung Aki Keling. Teu dilapok kadenge sorah Bah Dinta anu nyarita ka Martani. Kumaha Martani? Da beunang musuh teh? Tanya Bah Dinta. Teu beunang Bah. Teu karudag. Malah mah teh tapak-tapakna acan teh ka mana ngaleosna. Temal Martani da jeung ngahegak napasna. Dasar balagug sia. Kira aku sahulo oge nu bisa ngudag. Nah di kamaranakeun pananyo teh atuh. Ceuk Bah Dinta. Si Badrun anu ngadenge Bah Dinta nyarita sarupa kitu manehna rada kasinggeung ku omonganna Bah Dinta. Bok mana kadenge nyarita. Tong kitu Bah, ai nyarita teh. Kuring sakabeh geus neneangan ka jero leuweung ieu teh. Malah mah di aksruk kabeh oge. Tapi da tetela eueuh teh ka mana leosna? Ceuk si Badrun. Oh, geus ari kitu mah. Ayo urang balik deui ki ka lembur. Kudu da geus hancur ieu ayeuna mah lembur we. Geus rata jeung taneuh. Ceuk Bah Dinta. Nyayu we Dinta. Ari dewek mah kumaha si laing wae. Temal Aki Keling. Geus kitu Bah Dinta jeung pada baladna marulang deui ka lembur Ciorai. Ninggalkeun lembur Cikancung anu geus rata jeung lemah. Katenyo di lembur Cikancung ngan sakur haseup anu ngeluhun jero lembur. Jeung sing aring hakna sora awewe anu nyaleung cerikan imahna sabab beak kabeulum ku seuneu.
Cag urang tuna heula kaayaan di lembur Cikancung anu geus rata jeung lemah baraya. Sabab lemburna dituruk ku Bahdinta jeung pada baturna anu geus teu barogah hate jeung parasaan hirupna salaku manusa. Ayeuna urang nyaritakeun deui Gani jeung si Suhe anu keur aya di jero leuweung Cibeuri. Isukna kira wanci haneut moyan Gani jeung si Suhe maranehna duaan mimiti katenyo laleumpang ninggalkeun saung rek ngadon ngajugjug ka lamur Cikancung. Dipirig ku hiliwirna angin leutik dikendangan ku reangna sora manuk anu recet di sarada. Salila di jalana Gani jeung si Suhe teu manggihan rintangan naon anu ngahalangan. Kamaranehna estuning lancar wae. Kira wanci pecat sawed anu duaan aranyog ka hiji tempat tuluy areureun heula dina sanapeun tangkal kai anu araya di dinya. Gek bari jeung Dariuk kituna teh napasna meuni sing harega ka kesang nyerulung singga rajag maseuhan sawak-awak. Telila ti harita kadenge sora si Suhe anu nyarita ka Gani. Nah kira-kirana jauh keneh jang ti dieu? Lamun ujang teh? Tanya si Suhe. Teuing kuring ge teu apal Kang. Sabab can kungsi ari ti leuweung ieu mah. Tapi hayangnya urang kaluar we heula ti jero leuweung. Tangke lamun geus aya di pilemburan deui mah. Kari nanyakeun we ka batur. Kapanan gampang ari kitu mah. Tembal Gani. Kitunya jang? Ceuk si Suhe. Bajeng mencrong ka pasir anu aya di pentaseun manehanana. Barang nu duaan ke Dariuk barjeng mencrong ka pasir anu aya di pentaseun maranehna. Ti jauhna keneh ku si Suhe jeung Gani. Kumaranehna duaan katenyo aya saleutan jalma nu keur laleumpang di saluhureun pasir. Kahalangan ku tetangkalan anu ngaparadeg di jalan anu keur diliwatan ku maranehna. Ari itu sahnya jang? Si gaya saleutan jalma nu keur laleumpang muruka kulonkeun? Tanya si Suhe. Barjeng nunjuk ka leutan jalma anu keur laleumpang di pasir anu dipeuntaseunana eta tempat. Teuing saha atuh Kang? Kan sigeuna mah nu karek baralik kuli ti leuweung beunang anu geus naluaran kai. Temal Gani bari manehna oge mencrong ka leutan jalma anu keur laleumpang murungulon. Nya beunang balik naluaran kai di leuweung sigeuna mah. Da eta meuni lobaan kitu geuningan. Ceuk si Suhe. Ayo Kang, urang ngeureuyeuh deui leumpangna ieu mah. Mumpung can pati panas teuing. Ceuk Gani. Bari jung manehna nangtung. Nya itu jang? Tembal si Suhe. Bari manehna oge cengkat tina diukna. Tuluy leumpang nuturkeun ka Gani anu geus leumpang leuwih ti heula. Kaayaan harita di jero leuweung istuning matak enah nenyona. Dikenca jeung katuhun jalan dipinuhan ku tetangkalan anu galedai. Sabangsaning tangkal jati jeung tangkal mahoni anu ngariuhan ka jalan. Ari dilebakeunana eta jalan anu keur diliwatan ku Gani jeung si Suhe. Katenyo gawir anu nang tawing. Dihandapna eta gawir dipinuhan ku tangkal dadap jeung daun pulus. Narutupan jeung ngahieuman kana sungut gawir. Dipeuntaseun jalan anu keur disorang ku nu duaan. Katenyo loba pasir anu singjung kiring. Diparelakan ku tangkal pines jeung tangkal jati anu ngariuhan ka eta tempat. Angin leutik ngahiliwir nebak kana saluhureun pasir. Ngadupakan kana awak anginna istuning matak genah karasana. Dipirig gurecetna sora manuk anu araya dina dahan-dahan kai. Singara celog singara jeleng cilih udag jeung pada baturna. Langit bengras taya aling-aling.
panasna menika cida menterangna. Sakapeung sok rajin katenyo, aya heulang anu keur singkalayang bari jeung muter rejo mantara siga nu keur neangan mangsana. Bekilila anu duaan beki jauh ninggalkeun tempat urut nu tadi. Harita kira wanci panon poe ngingsir ngulon. Gani jeung si Suhe aranyo gah hiji mumunggang pasir. Titinya geus mimiti katenyo ku maranehna duaan. Yen disahanapeun eta mumunggang teh rentul ku imah urang lemur anu aya di sahanapeunana eta pasir. Reg nu duaan areureun heula. Teu lila kadenge sora Gani anu nyarita ka si Suhe. Tu geuningan Kang, di handapeun urang geus katenyo. Aya imah warga. Ayo urang sampeurkeun ka dinya. Ceuk Gani. Nya hayu Jang. Tema si Suhe. Tuluy nu duaan tarurun ti mumunggang muruka pilemburan anu aya di sahanapeunana. Sanggeus araya di jero lemur, si Suhe nyampeurkeun ka saurang lalaki anu keur diuk dina palupu hareup imahna. Katenyo nama eta jalma teh karek balik ti kebon meureunan. Sabab di hareupeun manehna aya pacul anu keur ditangtungkeun jeung aya arit anu digolerkeun dina palupu. Ari awakna ubuligir bari jeung luut let ku kesang. Sanggeus di hareupeun eta jalma. Pok kadenge sora si Suhe anu nyarita ka eta jalma. Punten Mang. Wing carek ngaganggu ya, sia kadang mah ka Mamang. Ceuk si Suhe bari mencrong kana beungeutna eta jalma. Ah, nya teu naon. Nah hari kitu aya naon tuh Jang? Tanya eta lalaki. Kieu Mang. Rek aya nu ditanyakeun ku aing teh. Ari jalan anu ka Lemur Cikancung, ka lembah mana kira-kirana lamun ti dieu nya? Tanya si Suhe. Oh, Ujang teh rek ka Lemur Cikancung. Lamun ka Lemur Cikancung mah ti dieu teh tuluy we leumpang nuturkeun jalan anu ieu Jang. Tangke lamun di hareup mangih jalan cagak. Ujang mah nyokot we nu ka kenca. Ti dinya tuluy we kawetan. Ke lamun geus mengkol kawetan, mangih deui jalan anu ka kidul. Mengkol ka kidul. Tuturkeun jalan anu eta nya. Ka eta jalan anu berasna ka Lemur Cikancung mah Jang. Tembal eta lalaki. Kitu nya Mang. Naon atuh nya? Aya wing rek tuluy leumpang ya ka Lemur Cikancung. Ceuk si Suhe. Geus kitu, manehna jeung Gani laleumpang deui nuturkeun pituduh jalma anu bieu. Sanggeus anu duaan marengkol kawetan, si Suhe jeung Gani tuluy mengkol ka kidul. Ka jalan anu berasna ka Lemur Cikancung. Beak jalan anu disorang. Ti jauhna keneh ti Lemur Cikancung katenyo ku si Suhe jeung Gani. Siga aya haseup anu ngarelun ka luhur. Tayohna wae eta haseup teh tina sesa-sesa imah anu geus kabareuleum ku seuneu, anu ayeuna geus parareum seuneuna, nu ayangan kai ruhak. Atuh Gani mending ngarenjak barang nenyo kitu teh. Tuluy manehna lompat muru ka jero lemur. Sanggeus ari jero lemur, di dinya kasampak geus eueuh saurang urang acan nu ayangan sakur haseup anu ngeleuweun tina imah-imahna warga anu ruhakna sing talamru urut kabeuleum ku seuneu. Jeung tatangkalanna hungkul anu daunna gararing balas karerab ku seuneu anu aya di dinya teh. Gani mending ngarasa reuwas nanyokayan kitu teh. Teu lila kurunyung si Suhe nyampeurkeun ka dinya. Nah geuning ieu lemur teh siga nu tapak kahuruan Jang. Kabeh nu aya di tempat ieu ka bareuleum ku seuneu. Ceuk si Suhe. Nya Kang. Siga nu geus kahuruan ieu lemur teh. Ari pangeusina ka marana nya. Jeung ka mana deui ari nu jadi kolot kuring.
Temal Gani bari jeung ulat reret nitenan ka sabudeureun eta tempat anu memang kabeh ge geus ala hancur imah warga anu area di dinya teh. Cik Ujang inget-inget deui. Nah di mana kira-kirana imah kolot Ujang teh ti heula? Sugan aya pituduh tong. Ceuk si Sohe. Asana mah beh dieu geragang. Ayo tuturkeun kuring. Temal Gani bari jeung leumpang kabeh wetan rek muru ka tempat urut imah kolot manehna baheula. Sanggeus nepi pok Gani nyarita deui. Tah di dieu lamun teu salah mah Kang, imah kolot kuring ti heula teh. Kutan teh di dieu nya Jang. Lebar atuh nya. Nah naon nu jadi sababna ieu tempat beut kahuruan kieu teh? Ceuk si Suhe bari ngilikan ka imah kolotna Gani anu geus rata jeung taneuh. Nu hayangan kari gunukan rohakna we hungkul. Ari bade itu naonnya Kang? Siga aya jalma anu keur singgah loler. Saha nya? Ceuk Gani bari tuluy leumpang nyamperkeun ka jalma anu keur singgah loler. Diurut satukangeun imah nu jadi kolotna. Dituturkeun ku si Suhe ti satukangeunana. Sanggeus Gani nepi ka lebah dinya. Nyatana ka lebah jalma anu keur singgah loler teh. Gebog Gani tambah ngarenyag. Sabab sidik pisan kumanehna katenyo. Yen anu keur singgah loler di dinya teh Pak RT jeung pada baturna. Batur salembur manehna keneh. Anu kaparengan eta mayit Pak RT jeung anu sejenna teh. Can kaburu kanyahoankeun ku urang lemur. Sabab maranehna oge riweuh nguruskeun seuneu anu mareulum ka imah maranehna jeung nguruskeun ku lawargana sewang-sewangan. Atuh sajabana ti kitu teu apal we deui yen disatukangeun bumi nabah soma teh. Dina peuting tadi aya nu keur silih alalapati begalan nyawa. Sabab saking ku kaweurna jeung hareupan seuneu anu sakitu gedena. Geuningan ieu teh Pak RT Kang. Jeung batur-batur salembur kuring. Kunaon pangna bisa kieu nya? Ceuk Gani tuluy nyamperkeun ka Pak RT anu keur ngagoler dina saluhureun taneuh. Anu geus eueuh nyawaan. Gog Gani cingogo bari jeung mencrong kana beungeutna Pak RT. Anu geus kakebulan ku lebu tina urut ruhak seuneu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geuningan geus maot Pak RT teh Kang. Ceuk Gani. Kutan teh geus maot Jang. Ari nu sejenna kumaha? Tanya si Suhe. Teu hafal Kang. Ke urang teang heula ku kuring. Temal Gani bari jeung mariksa heula hiji-hiji kana awakna jalma anu keur singgah loler di dinya. Tetela kabeh oge geus maraot. Geus maraot kabeh oge Kang. Ceuk Gani bari jeung ngarenghap narik napas jerona. Sabab ngarasa sedih na nu jadi RT jeung batur salemurna anu geus ngan karilayon. Kutan teh geus maraot kabeh ge nya. Nah kunaon atuh maotna? Cara ku kabeuleuh mah beneran kudu geheng ari kangaranan ka bareuleuh mah Jang. Lain Kang, lain kabeuleuh. Tangtuna oge aya nu ngaroga hala. Ieu mah sabab dina awak maranehna aya tatu tapak pedog Kang. Jeung deui sigana wae ieu lemur teh lain kahuruan biasa. Tapi tangtuna oge dihaja aya nu ngaduruk. Temal Gani bari katenyo beungeutna bangun anu sedih. Kitunya Jang. Beuh, saha jalmana tong nu geus teka ngadoruk jeung ngabinasa ka urang lemur. Asa kudu garablog barasaan teuing nya jadi jalma teh. Nausum ngarombolan deui kitu di lemur urang teh Jang. Ceuk si Suhe. Teuing kurang apal kuring ge ari masalah eta na mah Kang. Ngan anu geus sidik mah aya jalma nu ngahaja ngaduruk jeung ngabinasa ka urang lemur Cikancung Kang. Temal Gani bari jeung cengkat. Kuring panasaran hayang neangan heula kolot kuring Kang.
sugan aya di dieu atuh syukur-syukur lamun nya ge eueuh di dieu kolot kuring sing salamet ceuk Gani bari jeung tuluy nitenan kaayaan di sabeureun eta tempat barang gok Gani anyog ka hiji tempat anu aya di sana pun dapuran tangkal cau kebeg Gani ngarenyag sabab kumanehna katenyo di dinya siga aya awak indungna anu keur nangkuban dina luhureun taneuh ku Gani tuluy disampeurkeun sanggeus deukeut eta awak anu keur nangkuban teh dibalikeun ku manehna breh teh sing horeng indungna nyatana ambu kamsih anu keur nangkuban dina saluhureun taneuh teh ari tina tonggong jeung dadana katenyo aya getih anu geus garing atuh puguh we Gani nenjok kitu mah segeruk Gani ceurik bari jeung nangkeup sirah nu jadi indungna anu geus ngan kari layonna ambu kunaon ambu teh bet kieu ambu saha nu tos ngabinasa ka ambu ceuk Gani bari jeung tuluy jeung cerikan layon anu jadi indungna keur sajongjonan mah si Suhe bati nenyokeun we ka Gani anu keur ngagugulung indungna bari jeung diceung cerikan sanggeus rada lila pok si Suhe kadenge nyarita ka Gani geus we jang tong diceung cerikan teuing karunya ka indung ujangna mana kieu ge meureunan geus titik tulisna indung ujang kudu maot dina kaayaan kieu ayeuna mah urang kuburkeun we ku urang saburatina saaya-aya sabab kapananda usah saha di dina oge jang kabeh we urang hijikeun kuburkeunana sakalian ceuk si Suhe mere saran ka Gani sanggeus Gani rada leler tina kasedihna pok kadenge Gani nyarita ka si Suhe nya Kang urang kuburkeun we ayeuna mah layon indung kuring jeung anu sejena teh sabab karunya lamun diarantep kieu wae mah nya jang ayo urang kuburkeun we ayeuna mah ceuk si Suhe bari nyokot pacul anu aya di dinya hadena dorana eta pacul teh ngan saukur kalenta bungkul ku seuneu teu tuluy kabeulem jadi bisa dipake keneh geus kitu si Suhe neneangan heula tempat anu sakirana merenah keur nguburkeun layon indungna Gani jeung anu sejena sanggeus manggih gecruk Suhe mimiti ngagali taneuh keur layon anu araya di dinya sanggeus dirasa cukup bus mayit teh digarotongan ku Gani jeung si Suhe tuluy diarasupkeun kana lombang anu menangieun si Suhe sanggeus aya di jero lombang tuluy eta lombang teh diurugan deui ku taneuh bari ditincakan ku Gani sanggeus rengse gek duanana dariuk dina jukut ari napas damne sing harega kesang nyerulung maseuhan sawak-awak teu lila kadenge Gani nyarita saha jalmana nya nu geus maehan ka kolot kuring jeung warga lemur Cikancung nah boga salah naon atuh urang dieu teh kamaranehna nu geus tega ngabinasa nya saha atuh nya anu geus tega teh jang eta jalma teh awas sato we kalalakokanana teh moal ti heula kitu anu ngiwat ka ujang teh anu basa ujang diiwat kulimaan ceuk si Suhe bari jeung mencrong kana beungeut Gani Barea Sunda mung sakieu heula hancagarapan dongeng ti Emang dina dinten ayeuna Tatapong Demit bagian anu ka-14 insyaallah bagian anu ka-15 na kumang nya dilajengkeun deui dina dinten satrasna Mang nyuhunkeun diapunten bilih seueur kakirangan dina midangkeunana Mang nuhunkeun kana sagala piperhatosanana Mang pamit lajeng kantun per mieus